Hadirin kaum muslimin anu mulia, mun sakurang rek ngabahas masalah tobat, sakurang-kurangna kudu bisa ngajawab persoalan. Anu kahiji naon artina tobat, anu kadua iraha waktuna tobat, anu katilu naon syaratna tobat, anu kaopat kumaha carana tobat jeung kasaha tobat, anu terakhir mah kumaha jaminan Allah jeung Rasulna ngeunaan jalma anu daek jeung embungeun kana tobat. Eta tah anu mungaran urang coba-coba jawab pertanyaan anu kahiji teh, naon atuh hajengan ari artina tobat teh? Kira-kira barudak oge geus nyahoeun hartina tobat teh. Nyaeta balik deui, make deui tah. Balik deui ka mana? Kana bener. Naha make balik deui kana bener? Nah tadina tos ti mana? Tos bobolokot cicing dina kotakan anu salah. Jadi tobat teh balik tina kedul kana daekan, balik tina koret kana bager, balik tina barawit ati kana jembar manah, balik tina bodo katotoloyoh kana bodo alewoh, balik tina teu salat kana salat, balik tina kafir kana Islam, balik tina musyrik kana tauhid. Eta teh tobat.